Geus atuh wae atuh. Geus ditulungan ge itu. Oh, Pangagung Amarta. Abi teh da sok. Lebay. Nya atuh da. Nah, hujan gunungan abi teh balalag teuing gitu. Kudu kumaha abi teh nganuhunkeun anak. Tina naon eta mah geus jadi kewajiban, geus jadi tugasna. Sae atuh pami kitu mah abi bade pamit teh nu. Pangdoana ti juragan sepuh. Ulah didoakeun asra jingga permios. Beng geura ini. Sampurasun. Ayo tuh, ayo ya tuh lah. Iya. Mana Assalamualaikum. Malam. Hitam we. Dawala abdi non aduh. Punten itu dah, abdi teh kudu kumaha nganuhunkeunana ieu teh juragan sepuh. Moga-moga we atuh juragan sepuh atuh sing sehat salawasna. Amin, amin. Oke atuh mudah-mudahan atuh sing panjang yuswana. Amin. Atuh dina danget ayeuna di sim abdi bade pamit nu. Ores ya. Terlalu mampah. Nyuhunkeun pangdoana we ti juragan sepuh. Didoakeun da wala. Da kaula mah naon deui atuh ngaran-ngaran ieu kolot. Iwal ting ngadoakeun we. Sae atuh nuhun ku pangdoa oge nu. Mangga atuh bade pamit. Bari bon ge. Terlalu mampah. Ada hese ieu. Nanging nageningan di perjalanan teh seueur tukang dagang. Ti dieu ka Tibrasara teh seueur tukang baso. Aya tukang mie ayam basreng. Tukang kok es di jalan depan panginten sok haus ieu teh. Oi. Ngarti kaula bade bodoh-bodoh teuing. Ke. Tah, naon ieu? Aya 200.000 lumayan. Sok ngarepot sakala. Teu naon. Abi menarkeun nyuhunkeun artos juragan. Jajan keur bakal. Keur bakal di jalan lumayan. Ingeteun ya. Atuh barang teh serius. Serius sampai beri jokon. 200.000. Nuhun juragan sepuh atuh ditampi abi jajak kaluhureun ka sira. Aduh. Sing kagentosan deui rezekina kudu langkung ageng. Amin. Jung ena obral mampah. Sae atuh pamit kitu mah abdi rada tekan abi teh. Mangga atuh juragan sepuh bade pamit abi. Lalu mampah. Sampurasun rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hasil 200.000. Lumayan kerja jajan baso. Atuh ini milik membawa pahini ya. Komat kasih cek foto di meja. Wah. Beres masuk minta kabar. Mangga juragan sepuh. Bedanya lempang nu hasil duit mah. Anak-anak Kakang Semar. Naon? Sieun beri duit dong. Naon sieun beri duit dong. Naon? Alah. Tuh sakitu asuh teh geus jauh. Aing teh nguping jadi dulu. Munah wae. Assalamualaikum. Ai si cepot balik deh naon ieu? Ampun ya nun. Nah balik deui abi teh anu ka kantor laos teh mana? Anu ketinggalan bete korek naon gitu. Astagfirullah. Saho ai ge modus ya begini. Punten mah juragan sepuh. Naonnya abi manyuhunkeun pangdoana we. Pangdoa naon? Pan geus didoakeun teh tadi oge. Lain siakan kudu awe terus Iya, cepat berenang. Da di jalan teh geuningan paminten ti dieu dugikeun ka Tibrasara teh wah, seueur tukang dagang. Ieu teh saha rehe
Wah, aing sarua jurusna jeung Cimonyong. Beda. Saya tukang dagang, Kreatif ya. tukang mie ayam, tukang telur gulung gitu. Atuhnya berenang eta mah kudu dibeli, mawi tapi aku wae beli paok mah. Da geuningan kumaha coba di dieu ka ditu si aus dah kitu sieun tukang dagang kitu. Minum atuh minum. Ceket kena ti kudu Minum pacuran. Haus. Minum di pacuran. Nah, pakinten kedah dipeser berenang. Ya tuh kudu dibeli. Ya tuh pan dibeli teh beureun juragan sepuh kudu make duit. Beraku kudu make daun. Lompat deui la ilah lo. Ya saya teuing bae ngeudeul. Kelungna teh meuni teu ngarti-ngarti. Atuh abdi teh samikeun we lah, sareng si dawala 200.000. Ampun ieu teh. Ada barukan abdi teh apa beureuh dah. Tong pilih kasih atuh. Bae atuh 200.000 samikeun lah me adi deh. Maksudna kumaha? Oh da abdi teh kumaha sudah berapa si dawala menang ya abdi henteu. Ya tahu deui duit kaula teh. Ejuy, jangan bohong dong. Biasanya sok sumpah-sumpah dina peci. Oh deui tadi geus dibikeun ka si dawala, bejakeun we bagi dua. Wah, hese eta mah. Hese mah. Pati, saya mah kumaha. Soalnya saya tamari quick soalnya. Da kumaha kieu we teh mah dah. Abi bade namut we lah tuh. Minjem naon? Namut atos lah. Kasbon bos. Sabaraha 200.000 we. Kasbon bos. Kasbon 200.000. 200 kasbon. Allah. Kalau waktu orang korehannya tuh nya dibecakeun nek ijem nek korehan. Kayak gitu. Ya itu kan beda Kang, aing masih ada jeung kasbon makan. Alah, buat gening sia sama 100.000. Aduh. Ngan aya 100.000 kumaha? Teu sawios atuh. Ya. Iya berbicara kieu mah aya beli. 100.000 nya. Kumaha atuh? Arek minjem teh. Dah. Teu sawios ah. Saya jadi tapi babinya. Nuhun ieu teh tuh. Aya perbekal Kang. Alhamdulillah 100.000 lumayan lah. Ya. Mangga atuh. Sepuh bade pamit juga ini tah lieur ka ulah. Musir. Pusing meureun. Nah, mangga atuh. Amios, bro. Aduh, ieu kaula nya ngarupan anak-anak Kakang Semar. Eta geus keketrok deui wah.